Iya, selamat hari lebaran, minal aidin wal faidin, selamat salam-salaman. Iya, kamu tersalah begitu tak laguna. Alhamdulillah ya, ini nama Ayong dengan kostum baru. Iya, pakai pangsi nih. Iya, kayak orang Sunda kalau gini mah. Namun cara kamari mah hese. Yang lagi kumahanya bisa dibilang mah orang Sunda tuh ya, cara orang mah harus mencirikan bahwa kita itu kan orang Sunda gitu. Nah, bangga jadi orang Sunda teh. Alhamdulillah ya, dalam suasana lebaran poe kabaranya ini teh ka opat apa kan ini mak pohodoi lebaran teh ka mana-mana. Nomor THR minum heula we ya. Sirup Orson. Wah, enak gini. Wih, seger. Wih, itu baru udah kabaran rame. Hihi. Waduh. Ngomong-ngomong si Sadul kemana Sadul ya? Jam sekian apa sare kene kene gitu. Arek jam 2 sore ya. Dul. Adul. Adul. Mana Sadul teh ya? Dul. Adul. Hei. Adul. Mana sih? Adul. Adul. Jam berapa sih? Adul. Adul. Mana bapak? Udah kenai ya, aduh. Adul. Masih betul tunduk ya tuh. Adul. Tunduk. Adul. 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 Hei. Adul. Hei. Adul. 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 Tak kedeli pak tuh. Adul. Ya kedeli. Hei. Adul. 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 Tunduk ya. Adul. Udah kenai. Kira istirahat lah atur ke bro mah. Aduh. Tunduk ya. Oh, gedeng budak teh aya tuh. Ya Dol, duduk di sini Dol. Nah, canik di sini. Bapak mau ngobrol nih. Iya, dia canik. Olah, naon gigisik segala. Mangkana ulah hees wae. Molor wae. Dah di ya. Duduk. Pak betul tunggu ya mengganggu betul istirahat ya tarik naon Coba itu tadi omonganku kolot mah lain ngaganggu, lain cuma tempo doh jam tuh sare ti jam berapa coba sare na kuno 10 subuh weh iya mah tempo tuh mus jam 3 sore kada kudang coba eta nginumna bapak aduh coba sing ngerti pan maneh teh geus kolot meureun kudu dicari kanan wae si hirup teh
Coba tuh bapak kesing arti sadul teh tunduh pak tempo tiap puting sare jam 4 sare jam 2 eta teh jeung naon coba panjang bapak nih emang sadul salila ieu mah salat bae meureun menangna can sabaraha tapi lamun misalna menangan duit kan ting bapak-bapak keneh ting bapak meuli rokok ting bapak meuli beas eta kan ti sadul pas kamari bapak kita boga duit can adul kirimkan duit pas sadul di Jawa pan kita duit dimain salat bapak entak ayeuna sadul di dieu SW dicare kanan digudangkeun arek kumaha coba boga bapak teh aduh nya tuh bos sakitu nama bapak teh minta dihampura ka sadul teh lain kuna naon gitu kan nya di dieu ge bapak hese gawe lain kuna naon lamun teu dibere ti Mang Sandi hese gol bapak teh arek usahana naon di dieu pangabisa eueuh pangabutuh loba eta si Oban pan kuliahna encan beres sakedeung deui manehna teh ke Cenapa bulan 10 Oban wisuda itunya alhamdulillah ban kitu mah bapak ge ikut bangga gitu kan anak bapak teh aya nu jadi sarjana pan kitu sadul gitu-gitu ge ade maneh eta teh cuman nya bapak oge minta dihampura nu pertama mah meureun ngarepotkeun ka sadul teh keur di Jawa teh disusulan ditah ka dieu karena bapak teh cuman aya 2 pan budak si sadul hiji pangkolotna itu si Oban pan ade sanajan beda emak tapi pan ngaranna hiji bapak mah saudara jangan gitu kan ya mana si Oban mana si sadul gitu memang lain hiji gitu kan ya bapak ge yang sorangan kumaha tuh cuman urang teh bisa ada kumaha teh dul gitu nah ya bapak ge di dieu alhamdulillah sadul geus daek balik ka imah ieu tuh bapak mah lain arek kumahanya lain arek mentana naon ka sadul menta harta lain nu penting mah urang bisa sehat selamat kumpul keluarga di dieu ka coba atuh sadul kali itu ulin tuh batur marame lebaran teh ulin ieu mah di kamar we ngajujubal di kamar rek jadi naon coba tuh kalau itu keton uwa apa ka mana ulin we tuh di kamar wae ti barang ka dieu di kamar we entak lieur ini jadi bapak teh ayeuna nita sadul ulin coba tuh pak ulinna kemana pas sadul teh di dieu karak saminggu kemari lebaran di dieu cenah aya ade itu si Oban kemana coba ayeuna pan eueuh nyorangan we ayeuna di imah lamun misalna nyorangan di imah bawaanna tuluh pak rek kumaha coba aduh coba solusina kumaha bapak teh ulah ngomong wae solusi barengan jeung solusi pak solusi tuh si sadul adi omongan ku kolot teh ngalawan we minta solusi nah tuh katan uwa mah di dieu sadul ke belok ke kanan terus ke kanan aya Masjid Al Muhajirin tadi dinya teh uwa Bah Berlan ngaranna nah, jadinya we ketok assalamualaikum ya nya si sadul budakna Ahmad Sahyong gitu tah gitu pak kalau misalnya orang ulin pastikan harus ada tujuan namun tujuan mah arek kumaha coba namun misalnya sadul ti dieu ujug-ujug ulin tersesat engke hese teu balik ka imah ieu arek kumaha coba ke nu repot saha kan bapak-bapak keneh nu repot mah aman pak pokoknya lamun misalnya sadul terbalik ulah teh disusulan aya kayak pangenungkeun uwa apa ka mana gitu ya rek mawa ieu suganten uwa ge teu dibere ieu naon ngaranna teu dibere cemilan sadul mau sorangan oke pak iya permisi dibawa ieu oke amis pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit lah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu sadul kudu assalamualaikum mudah-mudahan selamat gitu kan angka gitu cuman coba asa kurang hoa ka kolot teh
Makanya kos itu tunjuk-tunjuk bapak mah kieu bapak mah gitu ulahnya jeung sahawai ieu mah ieu mang ayo ngomong tahan gitu nya. Ai kan kolot mah urang kudu hormat, kudu sopan, sumuhun gitu, hampura, minta tolong gitu. Da urang ge lamun misalnya boga cara ka batur, insyaallah batur ge bakal bicara ka urang. Pan kitu nih nya. Alhamdulillah mang ayo mah dina bulan Syawal teh barudak kumpul si obat kedeung deui bakal wisuda jadi sarjana. Alhamdulillah bangga si Sadul ya, alhamdulillah ngaku keneh ka kolot kitu-kitu ge. Eta disusulan masih eta mah hese gitu memang teu leutikna. Aduh, tuh ieu si Sadul mah rada beda euy. Terus gitu. Dah, ieu kedeung deui arek magrib ya. Sudah jam 6 nih. Aduh. Rek siap-siap pula arek ka masjid. Sugan keberi keneh ya.